mitra sadaya nuju ngadangukeun dongeng nuju duna gelebugna angin rawa ono karangan Aan Merdeka Permana. Mang Jaya saparakanca ngaturkeun nuhun terutami ka sugri kaum dangu para sami-sami ngabantu dongeng. Atur nuhun nu parasnoe subscribe sareng loncengna, nu parasnoe like-na, kon kitu deui parantos para mitra sadaya ngabagikeun ieu dongeng-dongeng ka wargi-wargi nu desa nuninga. Nyangakeun Mang Jaya langsung Mang Jaya membuka cenah dongengna. Alhamdulillah para mitra, teknologi zaman ayeuna benten sareng abitan pisan Mang Jaya ancur di dunia siaran. Ayeuna dunia siaran tos robi para wargi. Ku ngalangkungan internet para wargi dugi ka urang biasa artos nama komunikasi langkung intens langsung dia para mitra sadaya biasa dikomunikasikan gitu nya malima ayeuna Mang Jaya ge tiasa nepangan mitra ya alhamdulillah ka ieu katungguan ku Mang Jaya para wargi tukang dongeng baheula ayeuna alhamdulillah Mang Jaya alhamdulillah dipaparing yuswa dugi ka ayeuna nincak hambalan ka 80 hiji atuh para mitra pada nincak hambalan anu ka 80 hiji ya para wargi mugi-mugi kedugi karawartos amin ya rabbal alamin. Gelebugna angin rawa ono karangan Aan Merdeka Permana dina bagian 108 urang lajengkeun wilujeng ngadangu. Para mitra pamiarsa wilujeng tepang dangu sareng acara matu ke wilujeng tepang dangu para wargi. Mang Jaya saparakanca bade neraskeun hanca dongeng ti studio ieu para wargi. Carios nyambung karangan Aan Merdeka Permana dina lalakon atanapi riwayat Gelebugna Angin Rawa Ono. Ayeuna teh nincak bagian ka 108. Mangga urang teraskeun idongengna para wargi etang-etang hiburan pangbebrahmana. Harita Surajaya Cumarita. Maos jisim abdi teh masih keneh hengker nu. Ye hengker sumuhun dina milari bebeneran teh nu. Kitu para wargi ceuk Surajaya Cumarita bari cong nyembah kahareupeun Kipatih Walang Seugeu teh. Ari Kipatih Walang Seugeu para wargi ngadenge Surajaya Cumarita kitu. Tapi syukur ku ayana kasadaran sarupa kitu ge. Adika teh geus alus. Tah ayeuna anjeun bantangin. Aya naon make anyog ka ieu tempat anu suni? Ama nyangka teu sakadar sono anjeun tumorojog datang ka ieu teh, tapi alatan aya kabutuh kitu lain. Ceuk Kipatih Walang Seugeu para mitra. Langsung ngacenah atuh neungeul mamaras nu jadi anakna, nu katelah Raden Jaka Bantangin. Ngadenge carita anu jadi bapana, atuh Jaka Bantangin lukwet tungkul. Da asa kabade pamaksudanana. Katohyan permaksudanana nyaeta datang ka eta patempatan terek menta tulung kanu jadi bapa. Kalintang isina ama, ayeuna abdi ngadongkapan salira ama, namung bade kasaha deui jisim abdi minang saraya ama. Ari sanes kasalira mah kaulanu. Kitu nu mawi oge. Memang leres jisim abdi teh ama. Nuju menak kararepet ayeuna teh. Mun disebat kararepet teh ama. Atuh teu aya deui nu disalindungan ku jisim abdi iwati ama. Kitu nu mabi oge ama. Ceuk Jaka Bantangin. Montong bulat beulit panjang ayayai jeung ama mah. Sok bae sebutkeun naon bubutuh anjeun datang ka dieu teh. Wakcakeun masing balaka, ulah aya nu disumput salindung di sindang siloka. Hayang naon ama teh? Hayang naon atuh pangna datang ka ama teh? Sok geura omongkeun ka ama. Pokona mah teu kudu malapah gedang. Da nyaho ama ge ai budak kakolot mah kudu kitu.
geus langsung togmol ge pasti kaharti jeung deui aya naon-naon mah ama ge ngahampura ka hidup dari kolot mah lautan hampura bantangin cek Patih Walang Sege para wargi bari mesem atuh geus kitu mah ngan cedok we jaka bantangi nyembah hormat naker kituna teh bari nyebutkeun naon permaksudanana para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng harita para wargi sadaya Raden Jakabantangina Cumarios kaula nun ama jisim abdi teh nuju diperih pati tortagawe ama nyaeta ku Kangjeng Prabu Selang Kuning ari maksad sareng tujuan teh kedah ngarurug balad di Karajaan Burak Setraganda ama anu dicuriga balad-balad di Karajaan Burak Setraganda teh nyaeta parantos ngacaukeun katengtreman dunya ama namung pon kitu deui atuh ama langkung uninga ari ratu aning-aning kingkik atuh meuni sakti-sakti teuing ama sakti-sakti teuing jisim abdi neme ayeuna mendakan istri ti bangsa jin anu sakitu lingasna jisim abdi anu saur dengan katawis ilmu panemu jampe pamake atuh anu diturunkeun ku salira ama geuninganan buktos nama henteu metu meruhkeun ratu jin teh ama ieu nu mawi oge pangna jisim abdi ayeuna dongkap ka ama teh teu aya sanes bade mundut senjata pitulung ama tah kitu bade munut senjata pilu tulung tong boroning cenah kedah meruhkeun dalah kusakadar hoyong ningal rurupaana bae oge jisim abdi tetos metu kitu nu mawi oge anjeunna tiasa nyerang ka jisim abdi namung jisim abdi teu tiasa ningali di mana manehna ayana ta ieu anu kacida hengkerna kanggo jisim abdi teh kumargi kitu nyuhunkeun senjata pitulung ti ama gaya sanes supados jisim abdi tiasa nyangkalak eta ratu jin eta putri jin teh eta putri siluman anu katelah aning-aning kingkik ama cek Raden Jakabantangin geus kitu mah cedok nyemah deui para mitra sadaya ngadenge caritaan ti Raden Jakabantangin sarupa kitu ngadenge caritaan ti ingkang putra sarupa kitu harita keneh Patih Walang Sege papatih Nagri Galuh anu kakoncara cenah para wargi luhur ilmu jembar ku pangabisa harita keneh ngabelengeh bae anjeunna teh atuh gumujeng Patih Walang Sege teh kituna bari tanggah kaluhur jiga-jiga keur ngumar paninengan sababaraha waktu ka tukang duka naon anu jadi paninengan mah duka teh teuing rupina bae nu langkung uninga iwati dirina Ki Patih Walang Sege sorangan tapi geus kitu mah neme atuh anjeunna ningal deui ka ingkang putra anu dijungluk tungku lirbuek meunang mabuk teh lain bobodohan para mitra Raden Jakabantangin ngarasa ajrih ka ingkang rama Ki Patih Walang Sege atuh saterusna Ki Patih Walang Sege cumarita deui jalu ulah sok leutik hate hidup teh ulah sok leutik hate ngarendahkeun diri ngaku diri laib daya kabisa ilmu anjeun teh sabenerna mah geus sampurna moal aya nu bisa ngelehkeun ka anjeun teh eta mah dijamin ku ama lantaran sakur ilmu panemu jampe pamake ama geus diketrukeun ka hidup kabeh ceuk paribasana dadas koredas ilmu nu aya diri di ama geus diketrukeun geus diserenkeun ka hidup kabeh di ama teh geus eueuh deui pepernian kabeh sabenerna mah aya di hidup
Itu sabenerna makasih. Ceki Patih Walang Sege. Namung ama cacek jaka bantangin. Ngan omongan manehanana teu diteruskeun. Sabab kaburu kapegat manten ku Ki Patih Walang Sege anu cumarios deui neruskeun atuh cenah ucap-ucapanana. Tong salempang pangabisa anjeun aya di sahandapeun Ratu Aning-aning Kingki. Atuh Ratu Aning-aning Kingki ninggeles teh. Wasieun mun kudu ahdu hareupan ngayonan anjeun hebantan. Ulah salah sangka moal teuing manehna teh kateter jajaten teu kuat ngahareupan hidep nu matak leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Boa kitu ulah wakaleutik hate. Ulah wakaleutik hate, tegerkeun hate, yen urang teh hiji lalaki langit lalanang jagat, yen hidup boga ilmu panemu jampe pamaken lain bantrak-bantrakeun. Tah kitu ceuk ama-ama, ulah wakaleutik hate yen kulantaran teu bisa ningali si Aning-aning Kingki. Berarti hidup sahandapeun manehna ilmuna. Para wargi anu mulia, kumaha atuh sabada Ki Patih Walang Sege ingkang rama cumarios sapertos kitu yen cenah ulah leutik hate. Boa-boa cenah si Aning-aning Kingkik teh teu daek nemonan atawa ningalikeun, teu daek ningalikeun cenah para mitra sadaya. Jaka bantangin boa-boa manehna teh geus kateter jajaten. Tapi di omongan kitu ari jaka bantangin teu wakasugema. Sabab ceuk pikirna tetep wae Ratu Aning-aning Kingkik teh boga pangabisa nu ku manehna teu bisa kaungkulan. Ama anu jisim abdi henteu ngartos teh nyaeta mata batin jisim abdi teu tiasa nembus mireungeuh eta Ratu Jin ama. Ratu siluman teh. Padahal ku sabangsa makhluk gaib anu mana bae oge. Jisim abdi teh tiasa ningal. Eta ukurna nakeun. Yen pangabisa eta Ratu Jin teh aya di saluhureun jisim abdi ama. Kitu nu mami oge. Ta ieu nu ngaraoskeun yen jisim abdi teh masih keneh hengker dina ngoning mayunan Ratu Jin Aning-aning Kingkik ama. Ceuk Raden Jaka Bantangin teu weleh ngarasa panasaran. Atuh lamun kitu moal pamadegan anjeun Bantangin. Hartina pangabisa ama teh masih keneh jauh sahandapeun Ratu Aning-aning Kingkik. Kitu maksudna teh meureunya. Ceki Patih Walang Sege para wargi anu mulia. Teu pisan-pisan ama. Teu pisan-pisan jisim abdi nempatkeun salira ama. Aya di sahandapeun Ratu Aning-aning Kingkik ama. Namung pokona mah yeuh geus teu kudu dicaritakeun deui. Sabener nama ilmu anjeun teh geus sampurna Bantangin. Salila ieu can aya nu sanggup meruhkeun anjeun. Jadi lamun Ratu Aning-aning Kingkik ngiles, eta teh perbawana sieun bae dina ngayonan anjeun. Beungeus ayeuna mah geus teu kudu dipikiran deui Bantangin. Pokona mah geus teu kudu dipikiran deui. Ceki Patih Walang Sege jiga nu hayang megatkeun paguneman jeung ingkang putra para mitra. Anu mana ingkang putra nu katelah Raden Jaka Bantangin munut senjata pitulung deui kumaha carana ngahareupan Ratu Aning-aning Kingkik nyaeta minangka pamimpin ti nagri Burak Setraganda teh. Harita Jaka Bantangin tetep ngasih keneh ngarasa panasaran. Tapi kukumaha bae oge manehna tetep kudu hormat kanu jadi kolot. Samalah kusabab dititah eureun dina merkarakeun Ratu Aning-aning Kingki.
pamustungan nama Raden Jakabantangin teh mengkolkeun jejer carita. Mengkolkeun paguneman ka anu sakira bisa dipake obrolan bae. Raden Jakabantangin nyarita deui, nya teu sawios-wios atuh ama. Upami Kangjeng Rama ngaraos birehna, pangabisa jisim abdi parantos masagi ama. Namung aya pamunut ti jisim abdi salaku anak ama. Kumaha saupami ama ayeuna keneh mulang bae ka Pulo Majeti. Atanapi ama ayeuna keneh urang sami-sami angkat sareng abdi ka Pulo Majeti. Apan ama mah bebas bade ka ditu bade ka dieu oge. Jakabantangin ujug-ujug nyarita kitu. Hari nu diajakan bati mesem wae para mitra sadaya. Harita teh atuh geus kitu tuluy Ki Patih Walang Sege cumarita deui. Nah, make ngajakan mulang ka ditu. Jiga-jiga ama teh urang Pulo Majeti. Nati syairaha ama jadi urang Pulo Majeti. Rarasan ama lain urang Pulo Majeti sok sanajan. Ama teh bisa ka ditu ka dieu. Bisa datang ka Pulo Majeti, oge bisa datang ka cenah ka Karajaan Galuh. Tapi apan ama mah teu ngarasa jadi urang Pulo Majeti. Naon sababna hidup make nitah ka ama sangkan amulang ka Pulo Majeti? Ceuk Ki Patih Walang Sege. Tapi ama, apan salire teh kapungkur kalintang Satya Satuhuna. Sumuhun kalintang Satya Satuhuna kaki Kajeng Prabu Selangkuning teh. Nah, atuh ayeuna bet hoyong misahkeun anjeun ama teh. Atuh saya nama atos we ngagabung sareng kieu Kangjeng Prabu Selangkuning. Apan ti kapungkur mula oge. Apan Prabu Selangkuning teh nyaeta minangka nama anu Nyakrawati ngabahu denda di ieu nagara ama. Nyaeta nu kasebat nagara Karajaan Biratakarta teh ya. Tah anu ayeuna ama nuju linggih. Kitu nu oge. Sareng atuh kangenaon ama linggih di dieu. Ningal karajaan tos paburanta kosong molongpong. Langkung saya di ditu di Pulo Majeti riung mungpulung ama. Di ditu maseueuran moal keung gitu tak. Kitu manawi ieu mahapunten manawi bahan katampi upami kinten-kintena ama hartos nama nyaluyuan mangga aku jarang abdi ayeuna sareng jisim abdi urang sasarengan ka nagri Pulo Majeti. Para wargi anu mulia, harita teh Raden Jakabantangin umaja ka ingkang Rama sangkan cenah indit ka Pulo Majeti sakalian cenah ngariung deui jeung Raden Prabu Selangkuning atawa sareng Kangjeng Prabu Selangkuning. Da baheula mulage Kangjeng Prabu Selangkuning teh minangka nama nu mimpin Karajaan Biratakarta. Ainu jadi papatihna Ki Patih Wirabangsa sareng Ki Patih Walang Sege. Nganaon cenah sababna ayeuna teu daek riung mungpulung deui di ditu. Ngaso heula para wargi ngaso. Taya anu namina nyaeta Bintangin para wargi sadaya. Bintangin produksi. Kapan tadi geus diomongkeun? Yen saestuna ari kasebut babakti teh lain kasih itu kasih ieu. Tapi urang babakti teh kudu kana bebeneran. Salah lamun urang babakti ka jelemana atawa ka manusana atawa ka tokohna. Urang babakti teh kana bebeneranana. Bebeneran aturan nu aya. Kitu diantarana. Tah kitu diantaran jeung babakti teh ka nagara. Daik sabenerna mah nagara mah bener bae. Nu sok jadi salah teh para pamimpin nu nyieun aturan keur kapentinganana pribadi-pribadina. Kitu nu manat oge Bantangin.
Jadi sakali deui kade ulah salah nya ngalarapkeunana. Sakali deui ari nu disebutkeun babakti teh lain kasih itu si ieu, tapi kana bebeneran. Harita ge para mitra sadaya atuh patih walang seugeut cumarita kitu. Naha ieu ngandung hartos yen Kangjeng Rama atanapi Kangjeng Prabu Selangkuning teu leres dina mimpi nagara ama, ceuk Raden Jakabantangin. Ama mah teu ngarasa cumarita kitu anaki. Teu ngarasa cumarita kitu ama mah. Tug nepi ka danget kiwari ratusan tahun dilana. Ama teu rumasa ngijing sila bengkok sembah kanu jadi raja. Ngan bae ari urusan beda paham mah ulah dihartikeun geus teu satia geus teu satuhu. Dengekeun Bantangin anaking. Bali geusan ngajadi ama mah nyaeta di dieu di Nagri Biratakarta. Nagri Biratakarta baheula kungsi patelak paham jeung Karajaan Kendan. Ama teu ingkah balilahan bumela kalawan satia ka Biratakarta. Ayeuna sanggeus Biratakarta pada ningalkeun. Sanggeus Biratakarta pada ningalkeun, ama dek tetep satia satuhu dieu tempat. Kajenting ama ukur sosoranganan bae oge. Ama teu ngarasa keueung. Ama teu ngarasa melang. Ama teu ngarasa hartina mah aweuh patur pakukumaha. Ama teger hati. Sok sanajan ama sorangan ayeuna aya di dieu di bali geusan ngajadi, ama teh ngarasa bunga amarwata suta bunga ka giri-giri lantaran hirup ama masih kene bisa merjuangkeun, bisa kene mempertahankeun bali geusan ngajadi. Kitu nu matak oge hidup. Jep anaking kudu ngarti. Lamun ama diajak kudu init ka mana-mana ama emung teh eueuh deui iwati ama teh geus bumetah di dieu di bali geusan ngajadi nagara Biratakarta. Kitu nu matak oge. Ulah salah paham, kade ulah salah paham. Cek Patih Walang Sege para wargi. Bener-bener manehanana cenah mung init-initan sok sanajan sosoranganan aya di eta nagri. Manehna henteu ngarasa keueung, manehna tetep ludeung para mitra teuneng ludeung tayaka keueung, tandang tayaka ringrang, sok sanajan geus sakti kakolotan dina mertahankeun bali geusan ngajadi. Memang luar biasa para mitra pamadegan Ki Patih Walang Sege. Ngadenge kitu atuh Raden Jakabantangin bati ngahruk bae. Hatena ngarasa kuciwa tapi teu wani patelak paham jeung nu jadi bapa. Manehna tetep ngarasa hormat kanu jadi bapa. Rek kusaha deui cenah lamun ieu kolot teu dihormat ku manehna anakna. Peperieun batun pada naringalkeun atuh manehna sorangan nu jadi anak kudu hormat tilawat kanu jadi kolot. Saterusna Ki Patih Walang Sege cumarita deui. Cik bae ayeuna mah geura laksanakeun pangabakti anjeun kana bebeneran di mana bae ayana. Mun anjeun ngarasa yakin yen bebeneran aya di Pulau Majeti, ulah ham-ham bumelana. Sabab lamun ham-ham hartina anjeun henteu babakti. Cek Ki Patih Walang Sege tur ari geus kitu mangan les we jirim Ki Patih Walang Sege leungit tanpa lebih ilang tanpa karana. Harita teh ngiles teu katingali jungkiringna. Pon kitu deui nu disebut karaton teh teu katingali naon-naon. Ari lain gunung jeung pasir anu ngahar mah taya aling-aling cenah para mitra. Atuh kajaba sampalan tegal si awat-awat. Jakabantangin ngarasa sedih. Sabab ku cara kieu ukur netelakeun
yen pangabisa manehna tetep aya di sahanapeun nu jadi bapana. Para mitra pamiarsa, sanggeus yakin tetenjoan nu tadi teges ngiles. Raden Jakabantangin kalawan lungse ngajak Surajaya sangkan balik deui ka wewengkon Pulo Majet. Belesat para mitra sadaya duanana pating belesat. Bari para wargi sadaya manehanana atuh ngagunakeun gerakan angin tea para wargi. Manehanana gancang nakar dina bebelesatanana. Duanana pating belesat ngabelesat jauh gancang batan samemehna. Ku sabab hatena geus marojengja di barung kurasa kuciwa buah-buah ya kajadian naon tumiba di Pulo Majeti. Ari para wargi sadaya haritama manehna henteu nguriling deui ka tempat anu ti heula tea nu kungsi ku manehna kaliwatan. Ayeuna mah manehna cepet nuju ka patempatan nyaeta ngetan ngidul ti eta tempat nuju nyaeta ka Pulo Majeti. Nu disebut Rawalakbok tea di Tatar Ciamis. Harita para wargi sadaya bari ngajak ngajak ke Surajaya manehna bebelesatan. Malah mah para wargi harita ge atuh Raden Jakabantangin sajeroning bebelesatan teh make jeung ngobrol sagala. Ai obrolan mah memang atuh kabandungan ku Surajaya teh. Bapa kaula bisa ngiles teu beda jeung ngilesna Ratu Aning-aning Kingkik tina panon kaula. Yukur boga harti yen pangabisa Ratu Aning-aning Kingkik saimbang jeung bapa kaula. Ngan anu kaula teu ngarti, naon ku naon bapa kaula jiga nu meruhkeun Ratu Aning-aning Kingkik. Ieu nu ngarasa heran. Cek Raden Jakabantangin para wargi sadaya. Sajeroning bebelesatan muru Pulau Majeti teh harita keneh Surajaya nu diajak cacarita teu mere komentar naon-naon. Jiga-jiga manehna ge sarua ngarasa bingung ku talajaki Patih Walangseug. Kulantaran manehna teu nyaho kumaha riwayat anu kungsi ka alaman baheula cenah kitu. Jeung teu nyaho kumaha kasang tukang naki Patih Walangseug urusan jeung Ratu Aning-aning Kingkik. Duanana pating belesat para mitra nepikeun ka akhirna anjog ka wewengkon Ranca. Sanggeus anjog ka Ranca duanana ngabelesat muru pendopo kawadanaan Ranca. Ari nu ditujueuna tayalian Iwati Kobong Namang Lendra. Waktos nase para wargi.